Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Sembah sujud pengabdian pamujaan tinangtos mungungkul tinuju ka Allah Pangeran Rabbun Ghafur anu salawasna tekendat-kendat maparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah saparantosna ibadah Ramadan ditutup ku Idul Fitri kalintang bingahna simkuring tiasa ngariung deui sareng para sepuh para wargi ikhwatu iman di Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan sakumaha doa urang kapapada taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah urang sadayana. Hapunten anu kasuhun simkuring nembe tiasa nepangan kedah nama mapai ka unggal sepuh. Mudah-mudahan sadayana sarehat aya dina kabarokahan da kahirupan mah ikhwatu iman teu lepas tina ujian anu berat anu pikas sedihkeun sangkan urang jadi jalma anu ngaraoskeun nikmatna sabar. Moal ngaraoskeun nikmatna sabar jalmi anu teu diuji. Tapi kadang kawis ujian teh dina bentuk kesenangan, kasehat, kamajengan. Eta ge sami ujian sangkan urang jadi hamba anu syukur. Jadi teu aya jalmi anu teu diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi anu prayogi hadir dina diri urang teh nyaeta al yaqinu wat tawakkal. Keyakinan jeung katawakalan. Kumalgi hidup bukan pilihan, gitunya. Patutna hidup adalah pilihan. Tapi hidup mah takdir anu kedah dilakonan. Dalamun Agus berkeyakinan hidup adalah pilihan, Agus memilih hidup ingin bagaimana? Senang. Seur atau seur istrinya. Tapi pan Agus teh dijalani oleh takdir sambil ikhtiar teras. Aya sababaraha hadis terasan gitu nya da bab keyakinan sareng tawakal teh atos episode kahiji mah sadaacan Ramadan berita. Ieu teh episode kedua. Hadis salajengna dina Riyadhus Shalihin an Ibnu Abbasin ti Ibnu Abbas. Nami aslina Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma aidon. Janten upami dina Riyadhus Shalihin mah nalika aya hadis anu sami sareng riwayat sataacana sahabatna menggunakan istilah aidon oge
Upami dina Bulughul Maromah upami aya hadis luhurna sareng nu handap sami nu ngariwayatkeun sahabatna teh. Biasana hadis anu handap nama cekap ku kalimat wa anhu jeung ti anjeunna. Anjeunna teh sa nya nu di luhur sami kitu. Pami dina Rasulullah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidon ti Ibnu Abbas oge. Saur Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaqtasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu sok remen ngadua gitu. Jantan sanes sakali dua kali ngaduana teh remen sering. Hakikat doa naon Bapak Ibu? Nyuhunkeun. Allah mah beuki urang seueur nyuhunkeun Allah cinta. Benten sareng ka jalmi, urang seueur nyuhunkeun ka jalmi, minang-minang teuing mah bosen. Nah, sakapeung mah sok boseneun jalmi mah gitu. Pukul utus. Antum mah sebenarnya. Selain pukul utus nanti Gus. Meni pasnya nyepartikeun teh. Ya nama ayah iya, ayah nucan ketawa. Ayah nucan ketawa. Kumaha cenah doana? Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudollani antal hayyu alladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Allahumma ya Allah laka mungungkul ka anjeun aslamtu abdi sumrah diri. Kita kena laras-laras janten keyakinan diamalkeun boh kumana kitu oge ku paripola. Bentuk sumrah dirina urang nu kahiji dina urusan keyakinan yen sagala rupa ge diatur ku Allah. Nu kadua kalebet dina ibadah. Sumrah diri kana aturan Allah. Kitu oge sumrah diri dina ngalakonan kahirupan nu tadi. Sakapeung mah urang teh kudu syukuran, sakapeung mah kudu sabar. Aslam tu. Wabika jeung mumungkul ka anjeun amantu abdi iman. Iman ka Allah, iman ka para malaikat, iman ka kitab, iman ka rasul, iman kana poe akhir, iman kana takdir ti Allah hade jeung gorengna. Moal seueur nyalahkeun batur da yakin yen takdir di tantukeun ku Allah. Jodoh kayak gitu. Kalau jodoh. Wa alaika tawakkaltu jeung ngungkul ka anjeun tawakkaltu abdi tawakal. Disebat tawakal teh Bapak Ibu sanes sumrah tanpa usaha. Jalmi anu tawakal mah di jerona teh aya ikhtiar. Moe ke aya hadis di hatap bakal asup ka sawarga saur Rasul di antara kaum-kaum nyaeta anu hatena lir ibarat hate manuk. Jadi tawakal teh lir ibarat manuk. Kumaha ari manuk, Gus? Sanes manuk agus. Kumaha manuk, Gus? Tah. Manuk mapan bahnya teu ngemut anjeunna teh. Nalika bade hibar teh meunang moal gitu. Penting mah hibar we heula.
usaha mawa beuteung anu kosong berkaditu berkadieu ikhtiar gitu. Atuh nalika diikhtiaran mah aya pan manuk ge meunang bisa cacing manehna teh ngorehan taneuh bisa simeut aya kana buah jamu. nah karena jamu ininya macokan teh atuh keur usum pare pada dipanen pare gitu. Nu mawi pan eta teh bahnya nalika hiji mukmin hiji muslim melak hiji pepelakan tatangkala niat ibadah karena Allah. Tapi keur ka sang Rasul aya manuk anu ngileungahakan jadi sedekah. Mowi ulah amak-amak teuing ari aya sato ngilu ngahakan pepelakan urang teh. Ieu mah tepikeun ka amak wawalak teh sia cenah bagong teh. Bagong cenah. Nyokot ieu cenah hui cenah bagong teh cenah eta. Bagong maling hui sakumaha? Sabagongeun. Jelema maling hui, Bu. Sabagong-bagong lagi bagong. Sabagongeun. Itu. Tong apa kamu ting ka bagong teh, gong. Gitu. Jadi sedekah nalika urang niat ibadah. Wa alaika tawakkaltu mungungkul ka anjeun abdi tawakal ikhtiar dibarengan ku kayakinan yen sadaya ditangtoskeun ku Allah. Wa ilaika anabtu jeung mungungkul ka anjeun abdi nyangakeun sagala urusan mulang deui. Wa ilaika anabtu jeung mungungkul ka anjeun abdi nyangakeun abdi mulang deui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakin mulang deui mah berarti urang teh kuduna kumaha? Urang teh yakin bakal mulang, biasana yakin bakal mulang kumaha biasana? Persiapan babakalan. Ieu mah dek mulang teh jong-jong we teu babakalan. Berarti teu yakin bakal mulang. Sedangkan jalma anu ngantunkeun kamari aranjeunna teh gaduh kayakinan sugan teh panjang keneh yuswa teh cenah gitu. Mau mah. Tah biasa janten urang teh urang oge keur nyalse keur ngadaweung anu sugan teh moal maot dimaotkeun ku Allah. Wa bika khosamtu kalayan anjeun abdi nyang hareukeun musuh. Allahumma ya Allah a'udzu biizzatika abdi nyuhunkeun panyalindungan ku kamuliaan anjeun. La ilaha illa anta teu aya pangeran anu hak disembah angin anjeun. Antu dollani kuring nyuhunkeun ulah nepikeun ka anjeun ngantunkeun abdi dina jalan kasasaran. Aya jalma ikhwatul iman anu disungkueun ku Allah diantep dina kasasaran. Tiga sagus Walid apa? Wacan, aya can mah teu moal rame nya. Can apa dongeng. Gitu. Kenapa dongeng moal rame? Disungkueun ku Allah teh gitu. Hartana, sehatna, tapi dina kasasaran. Diantep ku Allah. Gitu kan ya. Jika si Walid. Antal hayyu anjeun anu maha hirup. Allah mah moal ngalaman maut. Alladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Anapun jin jeung manusia mah baris ngalaman maut. Kalebet Nabi Isa bakal dimautkeun ku Allah teh engke caket kana poe kiamat.
Di mana dina tafsir Ibnu Katsir mah nalika Nabi Isa dimaotkeun teh caket ka dimaotkeun bade maot. Akhirna Yahudi Nasrani teh iman. Geuning bener cenah. Katerangan nu ditepikeun ku Muhammad teh gitu. Jadi sadayana manusia, sadayana jin baris maut. Allah mah Al-Hayyu Maha Hirup. Nu mawi bade ka saha urang ngagantungkeun harapan upami sanes ka Allah gitu. Ieu di antawis doa anu dikedalkeun ku Rasul. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudallani antal hayyu alladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun. Salajengna Imam An-Nawawi ngalebetkeun hadis ngeunaan hikayat atanapi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. An Ibnu Abbasin ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidon. Mugia Allah maparin karidoan ka anjeunna oge sami ieu ge ti Ibnu Abbas. Tadi nu kahiji ge sami ti Ibnu Abbas. Qala saur Ibnu Abbas hasbunallah wa ni'mal wakil. Pami dihartoskeun secara maknawi gitu ya, secara segampil. Hasbunallah wa ni'mal wakil teh cekap Allah pikeun urang sadaya. Wa ni'mal wakil anjeunna Allah sahade-hadena pikeun dipasrahkeun sagala urusan. Saur Ibnu Abbas qolaha Ibrahimu alaihi salam. Eta teh ungkaban Nabi Ibrahim alaihi salam. Hina ulqiya finna nalika Ibrahim dibalangkeun kana jero seuneu. Pan harita Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ka seuneu, ya naru kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Yeun seuneu anjeun jadi tiis jeung kasalametan pikeun Ibrahim. Tiisna seuneu teh iraha harita we. Dalam ditakdirkeun isukna Ibrahim nyawa seuneu panas deui we. Pan di antara sifat mukjizat teh saur para ulama teu bisa dijadian deui. Eta nu kahiji. Nu kadua moal bisa mesen. Dalam Nabi Musa contohna apal nya yen eta iteu teh bisa ngabelah laut, ngabelah sagara. Cigana mah tiba heula ku Nabi Isa teh ku Nabi Musa teh ditatawarkeun. Malah lamun ayeuna masih keneh bisa, meureun tongkat Nabi Musa teh aya dina Shopee. Bahade cenah tongkat. Viral. Bebas ongkir tiasa COD. Nu mawi iteukna masa iteuk-iteukna gitu. Tapi keajaiban ti Allah mukjizat mah harita we. Nah, Nabi Ibrahim teh di waktu iman tos ikhtiar dakwah satekar kebak gitu. Urang ge sok dakwah ngan teu saketekar kebak gitu. Nabi Ibrahim tapi geus satekar kebak dakwah teh. Segala rupa upaya jeung ikhtiar ditamplokeun. Tapi keunka antukna raja teh lain narima, paehan sia ku aing gitu. Sampai ka aya riwayat nu ningakeun eta suluh anu dipake jang ngaduruk Ibrahim teh geus meunang ngabunuhkeun sadarea sakarajaan. Tilu poe tilu peuting cigah kumaha tah lobana suluh. Tuluh dihurungkeun. Tuluh Ibrahim dituna dina ketepel badag manjani. Belewar teh dibalangkeun tah Ibrahim teh pas pisan dina eta pangdurukan.
Nah Ibrahim apa ti mimiti yen bakal disalamatkeun na cigah kumaha henteu. Lamun apaleun mah selfie atuh. Kalem bro tulungan. Nah, tapi Ibrahim boga keyakinan Allah moal ngantek. Allah hirup, maha hirup. Allah moal tepikeun ke ngamomorekeun jadi hamba. Nah, itu keyakinan Nabi Ibrahim. Maka di detik-detik terakhir ku Allah diparentahkeun eta seuneu teh jadi tiis, Ibrahim salamat. Ieu teh pangajaran anu kalintang awisna pikeun urang sadayana. Tos dugikeun ka mana ikhtiar urang. Nah katawakalan teh geus tepikeun ka cigah tawakalna Nabi Ibrahim. Tepikeun ka ngadoa teh bener-bener geus beak dengkak usaha teh gitu. Nah, saur Ibnu Abbas lianti ungkapan eta teh dikedalkeun ku Nabi Ibrahim alaihissalam wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ieu ungkapan teh dikedalkeun oge ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu narika maranehna nyarita innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum. Tuh tingali jelema sakitu lobakna geus karumpul pikeun maehan aranjeun bade perang gitu. Sok aranjeun teh kudu sieun. Pazadahum imanan dikitukeun teh kaimanan lain kalah beuki merot, justru kalah beuki nambahan. Wa qalu jeung maranehna Rasulullah jeung para sahabat nyarita nalika dina kondisi perang eta teh hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah pikeun urang saarea anjeunna sahade-hadena nu dipasrahkeun sagala urusan. Moal kacaritakeun jalma iman teu manggih beas 3 poe keur ngagantung diri dina tanggal cengek. Hatina teu tawakal. Moal kacaritakeun teu meunang wae jodoh ger ngaleueut obat nyamuk setengah botol. Ngan teu maot bah, nah ditambahan rasa stroberi. Atuh teu maot. Wirang we tatangga cenah ieu mah jeung di stroberia jadi we teu maot. Eta teh riwayat Al-Bukhari saur Imam An-Nawawi, anapun dina riwayat anu sanes masih ti Ibnu Abbas kalimat anu dikedalkeun ku Nabi Ibrahim teh sanes hasbunallah tapi hasbiyallah. Ari hasbuna mah abdi sadaya, pami hasbiya mah abdi. Bentukna mufrad. Hasbiyallah kadina sami wa ni'mal wakil. Kalimat ieu teh ikhwati iman lianti ngagambarkeun keyakinan jeung katawakalan oge kapasrahan kana aturan Allah gitu. Teu macing, teu manying gitu, teu matching upami ngucapkeun kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil tapi ngalanggar aturan. Gusti ieu teh lapar kuring teh. Bari nyakel janela batur hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya punya ngaco eta ngabangsat hasbunallah sanes gitu. Bari nipu dina dagang Gusti cenah teh dagang teh obatian wae punten bari nipu sakedik hasbunallah wa ni'mal wakil. Teu tiasa. Jadi teh ungkapan taat kana aturan dina kondisi anu luar biasa berat tetep satia kana bebeneran. Anu katilu nu tadi diuningakeun Abu Hurairah anjeunna ngadugikeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saur Nabi
yadkhulul jannata baris asup ka sawarga aqwamun kaum afidatuhum anu manah-manah arajeuna teh mislu afidatit toyir lir ibarat manah-manah manuk. Ari manuk gaduh manah atau aya manuk nyeri hate atuh. Nah, nu mawi maksudna teh lir ibarat manuk. Kumaha ari manuk pasipatanana kila diuningakeun maksud makna ieu hadis teh maknaha mutawakkalun wakila qulubuhum raqiqatun. Anu tadi diuningakeun di khotbah ngalengkah ku katawakkalan dina raraga ikhtiar di jalan Allah henteu berat hate. Da anu ngaberatkeun manaon? Gengsi. Harusnya nu ngaberatkeun mah goreng sangka ka Allah. Komo namina di pangalengan mah asal kersa jeung henteu gengsi pada melan mah sim kuring Pak lulus di pesantren Cibegor 2008 isin atuh da nyuhunkeun we jajan ka Ibu Rahmanya segede sejebrong ngiring kuli ka kebon Ibu kenging 2 tahun tempat sampai ka pandangan abdi dugi gaya sasangaleuna aya keneh same we jeung gengsi atuh dugikeun ka abdi tiasa gabung di Pemuda Persatuan Islam Pangalengan ngiring ma'ruf di Ciparai Bu eta teh batik kuli kumpul heula kitu hayang daftar ka pemuda teh tapi kita kitu tah maksud simkuring nu disebut tawakal teh lain pasrah tanpa usaha tapi ikhtiar bener-bener. Maka Allah anu bakal ngarengsekeunana, Allah anu bakal ngageuing hate batur sangkan nyaah ka urang. Pan kacaritakeun aya anu boga pamahaman nu salah ngeunaan tawakal. Hirup macana tawakal we kaya Allah ngarizkian teu kudu usaha. Sok cenah urang buktikeun coba baturanna teh nya sok cenah kuring cenah cicing di masjid cenah ibadah we terus tawakal we ka Allah deui Allah ngarizkian. Nah nalika tetuang sakali rada kuat keneh Pak 2 kali mulai leuleus manehna teh 3 kali leuleus pisan gitu. Hiji waktu di masjid eta teh biasa dengannya sok anu ngabagikeun tuangeun. Manehna ibadah teh Bu di mihrab. Ceuk nu ngabagikeun tuangeun teh. Punten sadayana tos kabagean. Tos ceuk nu kabagean. Eta mah teu kuat, Pak. Dah gitu. Batuk. Susah eta atuh. Siapa batuk. Pas dibuka teh mihrab. Aya anu keur satengah pingsan. Habis terus tekiat. Apa? Cek babaturan teh tawakal teh kudu dibarengan ku ikhtiar. Sanajan ikhtiar teh. Nah, itu ikhtiar. Itu banyak. Aneh ogenya. Ini ada sama. Jadi terus upami tawakal teh tadi barengan ku ikhtiar. Sanajan ikhtiar teh. Hatina hiji jalma kudu ikhtiar karena disebut tawakal. Ikhtiar jeung tawakal leuwih hade batan punta penta. Sanajan anu dipenta teh bisa mere bisa teu mere. Pan aya jalma sumping ka Rasul
ku Rasul kalah di pasihan naon nalika barang penta teh jamu kampak masalahnya teh anjeun barang penta ka jelema dibere atau teu dibere tapi anjeun leuwih hade ieu usaha dibere kampak ke sina ngalah sulu pan tepang di sareng Rasul teh kumaha alhamdulillah cenah ayeuna numawi urang kedah lir ibarat manuk ikhtiar ngepakeun jangjangna kaluar we heula ti imah mangka nalika mulang init beuteung kosong mulang beuteungna besi malah mekal pikeun anak-anakna. Salajengna hadis ti Jabir anjeunna nguningakeun sakali waktos abdi ngiring ka Nabi dina hiji pangperangan nu ngalayang ka wewengkon Najd nyarengan Rasul cenah perang. Saparantosna Rasulullah rengse ngalaksanakeun tugas, anjeunna balik deui. Sareng abdi oge ngiring mulang sareng anjeunna. Nalika waktos beurang, sadayana rombongan ngajujug ka hiji lengkong. Nu lobana tangkal-tangkal nu muragkeun kalangkang sarta loba cucukna ngiuhan gitu, beres tipang perangan teh ngariuhan naon lah istirahat. Rasulullah SAW turun sareng ngiuhan di handapeun hiji tangkal samuro teras ngagantungkeun pedangna kana eta tangkal lajeng ngalenyap kulem reup Rasul teh kateng ku capek nya Pak abdi sadayana oge tumut reureuh sadayana teh teu aya nu merhatoskeun Rasulullah cara rape sadaya oge gitu Rasulullah oge reureuh teu lami saparantos kitu sadaya jamaah karungu ku seruan panyauran ti Rasulullah nalika kami nyamperkeun ka pendak aya saurang Arab Badui teu acan lebet Islam digigireun anjeunna nu kawita Rasul teh ngiuhan teh nyarira aya jadi duaan gitu diajak ka para sahabat. Jadi ieu mah hadis teh nyaritakeun saparantos kajadian. Lajeng Nabi ngandika saurang ieu parantos nyabut pedang kaula nalika kaula keur ngalenyap kulem. Teras kaula hudang sarta pedang eta parantos aya dina leungeunna dina kayaan diasongkeun anjeunna nyarios ka kaula saha nu baris ngajaga anjeun ti kuring kaula ngawaler Allah 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 tepikeun ka eta pedang teh ragrag gitu. Sanajan kitu Nabi henteu ngadengkek henteu ngukum anjeunna sareng anjeunna engkena calik satemena dina kaayaan aman. Ya sabar riwayat Pak kahanap panjangnya. Jadi singkat nama Rasul nuju nyarane nuju ngiuhan aya orang Arab Badui jalma kafir nyodorkeun pedang. Muhammad, saha bisa nyalametkeun anjeun ti kaula? Saur Nabi teh Allah 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 ragrag teh pedang ngagambarkeun katawakalan anu tinggi di hiji jalma ngajadikeun setiap ucapan teh ngagaduhan kekuatan jadi pangaruh di waktu itu dugikeun ka kalimat Allah anu dikadalakeun ku Rasul teh ngageterkeun hate eta jalma dugikeun ka ngalumsekeunana hartina kahusuan dina ibadah teh hiji di antaranya pangaruh dina katawakalan kayakinan pansaur Rasul rinehkeun waktu tanaga
pikiran anjeun pikeun ibadah ka kaula, maka kaula bakal minuhan hate anjeun ku kabeungharan, beunghar hate. Kaula bakal nutupan pangawegah anjeun, sikap qanaah. Tapi lamun teu kitu, saur Allah dina hadis qudsi, kaula moal nulungan, moal nutupan pangawegah anjeunna jeung anjeunna bakal sibuk. Jadi ihwatu iman rahimakumullah sanyana mah nu ngajadikeun susah teh lain ka susah. Tapi naon? Diri urang anu teu daek rineh kana ibadah ka Allah. Nalika ragrag tah pedang teh dicanak ku Rasulullah. So ayeuna anjeun saha nu bisa nyalametkeun anjeun ti kaula? Ari tadi mah nabi ditodong teh Allah, ieu jalma nalika dibalikeun teh ngawalar teh di antawis riwayat teu aya saurang oge Muhammad. Itu di dieu mah ngawalarna teh mangka anjeun kudu jadi jalma anu sahade-hadena nyepengan eta pedang kun khairu akhidin. Saparantosna kitu Rasul naros tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Geus ayeuna mah anjeun deuk syahadat moal yen Allah pangeran anu hak disembah, kaula utusan Allah. Eta jalma ngawalar la moal geuningan di dieu riwayat teh ngawalar teh la moal. Walakinni uaiduka an la uqatiluka wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Tapi kuring janji sanajan moal asup Islam ayeuna, kuring bakal janji moal merangan anjeun deui sarta moal ngajug-jug jeung kelompok anu merangan anjeun. Nah saparantosna kitu ku Rasul diantep jalma eta teh uwih deui kana kaumna, diuningakeun ka kaumna saur anjeunna kuring parantos wangsul ti tempat jalma anu pangsaena di dunia. Pamit telepat ieu jalma teh kete uih deui sareng sakaum naon ngadon asup Islam. Geuning cenah Muhammad teh hade pisan akhlakna. Coba mun urang kan anu nodong ka Abah teh. Saha nu bisa nyalametkeun anjeun ti kuring? Allah ragrag cokot ku teh. Ayeuna saha nu bisa anjeun ti kuring? Teu aya dipopek. Ya banyak. Gitu. Cenah kagok cenah gitu. Nah, dendam teh anu teu kenging. Numawi hadis ieu ku Imam An-Nawawi dilebetkeun kana bab al-yakin wa tawakkal kaitan sareng kayakinan jeung katawakalan teh bakal jadi kekuatan di antawisna pikeun khusyuk ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teu pikeun ka unggal ucap teh jadi kekuatan. Iwatu iman rahimakumullah. Di antawis kasimpulan pangajaran anu tiasa dicanak tina sabaraha hadis nalika ieu wengi nu kahiji ulah kendat-kendat ngadua ka Allah sangkan urang langkung dikuatkeun katawakalan. Anu kadua nyaeta kayakinan jeung katawakalan teh bisa ngajadikeun urang meunang kakuatan pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu urang kudu jadi jalma anu gaduh manah lir ibarat manuk teh. Yakin jeung tawakal ngajurungkeun kana ikhtiar masalah menang jeung teu mah takdir Allah. Ditakdirkeun rugi takdir meureun Allah hayang urang sabar. Ditakdirkeun untung takdir
Allah muji urang sangkan syukur atau segitu. Maka lamun kitu mah moal loba nyalahkeun batur. Anu kaopat nyaeta keyakinan jeung katawakalan teh bakal jadi kekuatan. Yen setiap ucapan anu ku urang dikedalkeun bakal langkung ngahusupkeun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina pedaran anu salajengna masih ngeunaan al yakin wat tawakkal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kekuatan, keyakinan jeung katawakalan ka urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.